Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Teten, nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak, anu kakargalihirkeun teh bet kieu kaayaan anak geningan. Nyaan, aing dorakati anak maung meureunna. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin beranjang peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Dina waktu initna tangtu be nyai kindeng kudu dedemitan. Sabab lamun nyahueun Ranggalawe pasti bakal hayangeun milu. Sedengkeun Tuan Pandahus jeung Si Duloh duanana oge memang sarua pada resepna ka Ranggalawe teh sabab henteu kudu melang. Nalingakeun atawa salempang sanajan lenger tindakanana tapi teu sieun ceurik atawa cilaka. Ranggalawe keur ulin di buruan imah ujelang gajleng tina dahan datangkala nu hiji kana dahan datangkala nu sejen upama pareng tiga debut raga-raga hanap lain ceurik tapi kalahkah seserian. Tuan Pandahus jeung Si Duloh merhatikeun kaayaan budak bari jeung ngalobrol. Hehe, coba lihatlah. Mari kita tingali Tuan. Sudah 3 kali 3 debut rag-rag dari tatangkalan itu anak bukannya cerik malah seserian. Hehe, benar-benar anak bandel. Calon jago kawas indungnya ini mah Tuan. Betul Duloh. Iko sendiri jali berpikir ini anak nantinya benar-benar akan mencari jago tanpa tandingan. Baru segede kieu manawi tapi geus berbeda dengan anak-anak sebayanya. Hebat sekali. Makanya pihak kita mah beruntung pisan Tuan. Sabab nantinya jago-jago yang hebat ilmunya akan ada berpihak kepada kita semuanya. Hehe, kan tidak usah lagi bingung mikirkeun hal-hal anu sejena Tuan. Memang benar Duloh. An Ike punya keyakinan Nyai Kindeng bakal cepet hasil manawi dina ngayakinkeun itu ilmu Batara Karang. Dan bagaimana itu kehebatan ilmu Batara Karang Ike jadi ingin tahu juga Duloh. Jadi kalau menurut kepada beja yang dapat dipercaya Tuan, katanya ilmu Batara Karang itu tidak mempan senjata. Kemudian oge kekuatannya mampu ngancurkeun batu anu sakumaha teu asna. Nah,
Sekarang sama Tuan bayangkan, orang tidak mempan sama senjata terus kekuatan tangannya mampu menghancurkan kepada batu. Hehe. Mau saha jagonya anu bisa nandingan. Maka dari itu, jikalau nanti Nyai Kindeng sudah berhasil meyakinkan itu ilmu Batara Karang, yang namanya si Belang nanaonan. Hehe, gitu tah Tuan. Oh, jadi gitu Manawi. Wah, benar-benar hebat kalau begitu dulu. And dengan kekuatan Nyai Kindeng di pihak kita, maka kita orang akan mampu menguasai kehidupan ini. Ya, sudah jelas atuh eta mah Tuan. Segala rupa rencana kita pokoknya mah akan berhasil sesuai dengan tujuan kita. Hanya saja kita juga harus pandai-pandai melihat Nyai Kindeng Tuan. Sabab kalaulah Nyai Kindeng tersinggung nepikeun karibut dengan kita, waduh, berbahaya sekali Tuan. Kitalah nantinya anu bakal kaancam ku Nyai Kindeng. Oh wow, Ike mengerti dulu. And kita harus berusaha sekuat tenaga untuk terus bekerja sama dengan Nyai Kindeng. Ulah nepikeun Manawi ka berpisah. Ya, saya setuju pisan kepada pemikiran Tuan itu. Dina kayaan keur ngalobrol kitu tilila anu datang tetelan nu datang teh Bontar jeung Jawara Andar Kanginan nyata kalungkung jeung kabojel. Bontar harita ngawanohkeun Jawara Andar Kanginan ka Tuan Van de Hus jeung Siduloh. Bari dijelaskeun yen Jawara Andar Kanginan boga pasoalan anu sarua meunang wiwirang ku si Belang anu ayeuna ngadegkeun paguron Macan Kahyangan. Kadenge harita Bontar mungkas kateranganana. Jadi kedatangan ieu Jawara Andar Kanginan teh sabenerna mah hayang panggih jeung Nyai Kindeng pikeun ngayakinkeun bener jeung henteu keur ngayakinkeun ilmu Batara Karang. Jadi kacindekanana mah rek milu ngagabungkeun diri ka pihak urang. Siduloh jeung Tuan Van de Hus unggut-unggutan nandakeun ngarti kana guaran caritaan Bontar kadenge Siduloh anu pangheulana nyarita. Hehehe. Nya syukur we ari aya pikiran atawa karep rek ngagabungkeun diri mah. Jadi ngeunaan Nyai Kindeng mah memang bener tadi malah inditna oge rek neangan tempat anu tenang jeung sepi supaya leuwih husu dina ngayakinkeun ilmu Batara Karang. Sabab hayang buru-buru kacangking eta ilmu. Begitu kan Tuan? Siduloh ngareret ka Tuan Van de Hus anu direret unggek bari terus ngajawab. Oh ya, memang benar Manawi. Setelah berhasil meyakinkan itu ilmu, Nyai Kindeng bakal datang deui Manawi ke sini untuk bergabung dengan kita. Tapi Ike pikir lagi keadaan si Belang sebenarnya membahayakan sekali. En kudu gancang Manawi secepatnya kita orang melakukan tindakan. Henteu bisa Manawi ukur ngandelkeun terus Nyai Kindeng. En kumaha kalau ternyata masih lama. Dan untuk bertindak kepada si Belang kita orang membutuhkan jago yang benar-benar hebat ilmunya. Dan mampu mengalahkan si Belang. Coba barangkali Jawara Andar Kanginan punya pendapat. Tuan Van de Hus sigana bae geus henteu sabar manehna hayang geura ngalakukeun tindakan ka si Belang. Sabab si Belang mangrupa ancapan anu ngabahayakeun pikeun pihakna. Komo ayeuna geus boga paguron sagala rupa tur anggotana geus cukup loba. Kalungkung jeung kabojel katengaliting haruleng siga anu keur mikir. Siduloh milu nyambungan caritaan Tuan Van de Hus. Tah kitu geuningan lur. Jadi ari Tuan besar mah ieu teh masih tetep dina pamadegan. Mun bisa mah tur memang aya jago anu bakal mampuhna ulah tukuh nungguan Nyai Kindeng. Bisi bener lila kene waktuna ngayakinkeun ilmu Batara Karang. Sugan atuh kidulur boga bombolongan. Kira-kira na kumaha tah? Kalungkung ngabagikeun paneuteupeuna ka Tuan Van de Hus jeung Siduloh tilila terus nyarita. Kuring inget ayeuna mah. Sabenerna aya jago kolot anu bakal mampu pikeun ngungkulan ilmu si Belang. Kula yakin eta jago kolot bakal mampu. Tah. Hehe. Geuningan aya wewengan lur. Cik. Saha teh eta jago kolot teh? Katelahna
Mbah Guntur Demit. Ku ukuran kiwari mah boh dina umur kitu deui ajen pangartina geus eueuh babadna. Ajen pangartina geus tepi kana tahapan ajen kasakten. Jadi si belang kawilang lawan anu moal aya hartina pikeun Mbah Guntur Demit mah. Tuan Pandahus jeung si Duloh silih teuteup duana ngarasa katarik oge perhatianana. Ngadengin katerangan seperti kitu ti Kalungkung. Tuan Pandahus kajurung kurasa penasaran kadengi harita nyarita. Oh, jadi kitu jago kolot manawi? Oh, bernama Mbah Guntur Demit? Oh, ilmunya pasti dapat mengungguli itu si belang. Kalau memang demikian, kenapa kita tidak minta saja bantuannya? Kalungkung kadengi harita nyarita deui. Jadi kieu ieu tuan. Ari dina hal kahebatan ilmu nama kula duaan geus yakin disaluhreun si belang. Ngan memang aya nu rada bangga sabab pikeun nepungan Mbah Guntur Demit moal bisa langsung gitu bae. Komo ieu kangaranan minta bantuan. Si Duloh kerung kadengi harita tumanya deui. Jadi kudu kumaha atuh carana supaya urang bisa tepung sarta minta bantuan ka Mbah Guntur Demit teh. Kumaha talur? Urang kudu nepungan heula murid kahijina Mbah Guntur Demit anu adalah si Cakarwaja. Manehna kawilang murid kapercayaanana. Jadi anu kudu dibadamian teh si Cakarwaja. Tah, di mana si Cakarwaja anu minta bantuan geus bisa dipastikeun Mbah Guntur Demit bakal ngabantu. Tuan Pandahus kawasna bae beuki katarik ku caritan Kalungkung. Kadengi harita nyarita deui. Oh, jadi kalau memang demikian, cobalah kita temui itu si Cakarwaja. Henteu kudu salempang manawi, Tuan akan siapkan hadiah besar kalau mana si belang sudah aja binasa. Si Duloh ngarojo ngomongan anu jadi dununganana. Tah kitu geuningan lur. Jadi ari Tuan mah kajen nyiapkeun hadiah anu gede jeung tibatan henteu buru-buru laksana ngabasmi jelema saperti si belang. Sabab jelas bakal jadi ancaman bahaya pikeun pihak urang. Kalungkung jeung Kabojel arunggeuk nandakeun ngabenerkeun kana caritaan si Duloh. Kabojel kadenge milu nemrong ngomong. Memang bener. Mun kitu mah urang kudu nepungan heula si Cakarwaja murid kahijina Mbah Guntur Demit. Upama murid anu menta bantuanana mah kula yakin manehna bakal ngabantu sabab si Cakarwaja murid kahiji jeung murid kapercayaanana. Si Duloh anu kadenge harita nyarita deui. Tah, lamun kitu mah lantaran urang ayeuna mah geus ngahiji, eueuh salahna lamun teh mah jawara anar kangina nepungan si Cakarwaja ngawakilan Tuan anu aya di dieu. Jelaskeun we ka si Cakarwaja ngeunaan pamaksudan urang hayang ngabasmi si belang. Piraku rek dibere hadiah anu gede mah make teu embung. Akhirna Kalungkung jeung Kabojel nya tujuan sareng nyanggupan pikeun minang saraya minta bantuan ka si Cakarwaja anu saterusna bakal minta bantuan ka Mbah Guntur Demit anu jadi guruna. Ngadenge kasanggupan jawara andar kanginan Tuan Pandahus bunga hatena. Kadenge harita nyarita deui. Oh, well. Kalau memang kitu manawi, jawara andar kanginan bisa berangkat untuk menemui itu jago kolot manawi, yaitu Mbah Guntur Demit. Kalungkung unggek bari terus ngomong deui. Kula duaan mun kitu mah nyanggupan pikeun nepungan si Cakarwaja. Sabab lamun tanpa si Cakarwaja pamohalan urang bisa minta bantuan ka Mbah Guntur Demit anu geus lila ngasingkeun diri di tempat sunyi tur geus henteu pipiruan kana urusan dunya luar. Si Duloh panuju oge ku sikep jeung caritaan jawara andar kanginan nu boga kayakinan seperti kitu. Hehehe. Tah syukur atuh lamun kitu malur. Nya saperti anu tadi dijelaskeun ku kuring. Jadi eueuh salahna upama si Cakarwaja ditepungan. Kidulur duaan, itung-itung ngawakilan anu aya di dieu. Upama memang yakin Mbah Guntur Demit bakal mampu ngabinasakeun si belang. Kalungkung unggek bari nembalan. Jelas, yakin pisan kula duaan moal make jeung rek ngabobodo. Sabab kula duaan oge sarua cecep jeung geuleuhna ka si belang. Komo ayeuna sasatna aya anu ngabobotohan tur bakal mere hadiah anu gede. Piraku make henteu katarik hatena tah si Cakarwaja teh. Jadi purukeun mun bisa malur.
tepungan si Cakar Wajah teh. Saterus nama jadi babadamian anu akhirnya kalungkung jeung kabojel pada aya dina kasapukan. Kalungkung jeung kabojel bakal init nepungan si Cakar Wajah murid kahijina Mbah Guntur Demit anu pastina oge nyahueun di mana Dumuk Matu anu jadi guruna. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Si Belang akhirnya jadi bahan obrolan, sedangkan si Belang anu keur jadi bahan carita anana harita ti poe ka poe upama geus beres nggak bantu gawe terus ngalatih deui anggota paguron macan kahyangan. Ngan memang teu gampang pikeun buru-buru ngayakinkeun dasar-dasar ilmu macan kahyangan. Kituna teh bisa dimaklum lantaran sakabeh anu dilatih ku si Belang memang parolos kabeh can aya anu bisa kana jurus estungan ukur bisa ngulangkeun pacul jeung koret. Si Belang mah keur jongjon harita teh ngalatih sedengkeun Ki Jamas bangun keur ngobrol penting jeung Mang Ubing bade gasatian. Lain tadi isuk-isuk Mang Ubing kula kadatangan dulur anu misah lembur. Nya meunang beja anu matak bungah ieu teh. Nah aya wartos anu ngabingahkeun kumaha kitu pangersa. Ngabungahkeunana teh kieu Mang Ubing. Dulur kula mere beja ngeunaan jalama anu ngaran Ki Hanjari tumetep di pasir Sanggar Angin. Ki Hanjari di pasir Sanggar Angin. Nah, kumaha kitu eta jalmi teh pangersa? Tah, eta anu ngaran Ki Hanjari teh ahli dina hal ilmu kagaiban. Urang pan geus meunang katerangan ngeunaan kaayaan si Belang pangna nepikeun ka kitu. Jadi kula boga maksud hayang ngubaran kaayaan si Belang Ki Hanjari sugan be atuh nya bener bisa ngubaran si Belang anu akhirna si Belang bisa pulih deui kaayaan jadi lumrah seperti jalma anu sejen. Kitu tah maksud kula teh Mang Ubing. Mang Ubing ungut-ungutan ngarti ayeuna mah kana maksud caritaan Ki Jamas anu jadi dununganan. Hehehe. Atau pami kitu mah tiasa dicobi pangersa. Muhun da si Belang oge sami panginten ari harapan sareng cita-cita mah palai pulih saperti halna jalma anu sejen. Tah nu mata kula oge mikir teh kadinya Mang Ubing eueuh salahna lamun urang nyobaan tetamba Ki Hanjari. Sabab kula keukeuh ieu hate hayang ngubaran si Belang. Nya ari sangem abdi mah sae be pangersa. Muhun da abdi oge sami pangersa ari niat dina hate mah hoyong nulungan ka si Belang teh supaya lumrah jeung batur sumun kayaanana teh jadi lumrah sareng anu sejen. Nu mata kitu Mang Ubing keun engke peuting ku kula si Belang bakal diajakan badami da manehna oge sarua bakal milu suka jeung bunga hatena lamun nepikeun kapulih kayaan kulitna seperti halna jalma anu sejen mah kitu tah Mang Ubing. Atunya panginten pangarsa kedah eta mah kedah dibadantenkeun komo ieu apaan sakitu ageng jasana si Belang teh kalemur urang sareng pangeusina. Aya saena we wargi salira pangarsa masihan uningan ngeunaan Ki Hanjari di pasir Sanggar Angin buat teuing jalan kanggo si Belang eta teh pangarsa. Ki Jamas ungut-ungutan manehna jadi ngabayangkeun kaayaan si Belang upama nepikeun kapulih deui saperti bihari dina harti kayaana bisa lumrah saperti jalma anu sejen. Kadenge harita Ki Jamas kedal dilisan. Kudu mang, kudu cager deui si Belang teh. Upama teh mah lantaran aya kekuatan gaib nu mangaruhan dirina sok asa piraku henteu bisa diungkulan ku Ki Hanjari. Janten
memang Ki Hanjari teh ahli dina hal ilmu kagaiban. Numutkeun wargi pangarsa tos seueur anu damang dilandongan ku anjeunna utamana lantaran pangaruh kekuatan gaib seperti halna si Belang. Nu mata geus loba anu cager mang. Eta pisan anu ngajadikeun kula hate mereyeng jeung panasaran. Nu mata engke peuting mah urang ajakan badami tah budak teh. Kitu di antara obrolan penting antara Ki Jamas jeung Mang Ubing. Wanci peuting sumanding Ki Jamas jeung Mang Ubing ngajakan ngobrol ka si Belang nu diobrolkeun taya lian ngeunaan nu tadi beurang dibadamikeun jeung Mang Ubing. Kadenge harita Ki Jamas anu cumarita. Kieu ieu teh Jang, kula ngahaja ayeuna ngajakan ngobrol teh kawilang penting ieu obrolan teh. Sabab tumali jeung kayaan diri hidup da tetep be kula teh hayang ari neuneun ka nyaah mah nu matak ayeuna diajakan badami. Si Belang netep ka Ki Jamas bari terus nyarita. Nah naon teh kitu Ki. Ki Jamas ngajelaskeun yen meunang katerangan ngeunaan Ki Hanjari anu aya di Pasir Sanggar Angin anu nurutkeun katerangan mah bakal mampu ngubaran kayaan si Belang. Jadi kula teh boga maksud rek ngabaladah ka Pasir Sanggar Angin ngeunaan bener jeung henteu Ki Hanjari ahli ilmu kagaiban sakumaha beja ti dulur kula teh. Utamana mah nah bener mampu ngubaran diri hidup gitu tajang. Mang Ubing bet asak kurang sugema deui hatena lamun teu milu mairan caritaan kadenge manehna milu cumarita. Tah jadi kitu Jang. Di balada heula meureunan kayaan Ki Hanjari teh da Mang oge yakin ujang oge tangtu bakal suka jeung sugema hate upama kayaan bisa pulih saperti halna jalma ya maksud Mang teh bisa pulih saperti halna jalma anu sejen. Da pasti ujang oge sapamadegannya. Si Belang ngabagikeun paneteupna ka Mang Ubing jeung Ki Jamas. Katingali tina paroman jeung paneteupna si Belang kawilang katarik oge perhatianana meunang katerangan anu saperti kitu teh. Ulah ku Ki Jamas bejakeun lebah-lebahna Pasir Sanggar Angin engke langsung ku uing didatanganana. Si Belang jadi boga karep rek didatangan ku sorangan ka tempatna Ki Hanjari teh. Mang Ubing ngaret ka Ki Jamas dudunganana terus nyarita deui. Tah kitu geuningan pangarsa, ari maksud Jang Belang mah sawios ditepangan langsung cenah. Nya ari sangem abdi mah aya saena ditepangan langsung ku jenisna mah janten apan tiasa langsung tepung lawung. Ki Jamas netep ka si Belang terus kedalu lisan. Nya kitu hade atuh ari rek didatangan langsung ku hidup mah. Mending keneh kitu. Nya mudah-mudahan be atuh sakali datang oge hidup langsung bisa diubaran. Nya din kitu Mang Ubing. Mun kitu pangarsa. Dalah Mang oge bakal ngiring bagja jeung bunga Jang. Upama ningali ujang bisa pulih deui saperti bihari. Kumang didoakeun sing lungsur langsar atuh bisi butuh batur teu naon di baturan kumang. Tah di baturan hade atuh kumang Ubing Jang. Si Belang gideg manehna memang leuwih hade milih init sorangan mung hesegeun batu. Henteu kudu di baturan kuring rek init sorangan. Nu penting bejaan lebah-lebahna Mang. Si Belang minta dibejaan ngeunaan lebah-lebahna tempat anu disebut nyaeta Pasir Sanggar Angin. Ku Ki Jamas jeung Mang Ubing dibejakeun ngeunaan lebah-lebahna eta tempat. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Dina poe isukna bareng jeung meletekna panon poe si Belang pamitan pikeun miang ka Pasir Sanggar Angin. Si Belang anu harita kadenge nyarita. Uing ayeuna
ayeuna ini heula. Jadi anu latihan sina latihan sorangan heula sabab kudu panggih heula jeung Ki Hanjari. Ki Jamas ungeuk bari neuteup ka si Belang, teutepan anu ngandung rasa kanyahlir upama bapak kanu jadi anakna. Sok didoakeun ku kula Jang, sing bisa tepung, lungsur langsar sagala rupana, ulah aya halangan harungan naon-naon, masing tina kanan, nyata maksud kula teh masing tina kanan nyapa sapa maksudan. Mang Ubing oge milu mairan caritaan. Sanajan Mang oge nya kitu Jang, puguh ari kayaan kanyah mah tetep natrat dina hate. Hanya kal ujang embung di baturan ku Mang, nu matakan bisa marangan ku doa meureun Mang teh nya. Tuh naon Mang, nu penting engke tepung deui. Geus kitu mah si Belang terus ngalengkahkeun sukuna dijajabkeun ku paneteupna Ki Jamas jeung Mang Ubing bari terus diupat. Brah lumampah Belang sing kapanggih tah Ki Hanjari teh. Nya bet asa ka anak sorangan yeuh kula mah Mang Ubing. Ka si Belang teh nya kacida. Sumuhun da sami abdi oge henteu benten pangersa. Kitu teh amat udah sasat henteu aya carekanna si Belang teh. Malah keur urang mah ageng pisan jasana pangersa. Urang doakeun Mang Ubing, muga jalma anu dipikannya ku urang nyatana si Belang sing buru-buru mulang. Atuh pamaksudanana masing laksana tina kanan jadi kanyataan. Dabung ngambeureun urang sarerea ningali si Belang kayaanana lumrah jeung anu sejen mah. Nya kantenan atuh pangersa. Memang eta pisan anu diharapkeun ku urang sadayana, si Belang kayaanana jadi seperti anu sanesna. Muhun da mah nya kikituan teras pangersa, da panginten kedah kagungan batur hirup. Nu mata kula oge mikirkeun teh nepikeun ka hal eta pisan Mang Ubing, bet geus asa ka anak sorangan ka si Belang teh. Geus henteu dianggap anu sejen. Atuh Ki Hanjari oge sing lea hatena daek nulungan. Sumuhun da piraku ari anu tos biasa kana tutulung mah tangtosna oge panginten moaluikeun ka ngantep. Komo ieu apan katingali kayaan anu keur nyandangan kasakitna, kayaan pakulitan anu henteu sarua jeung batur. Dari hayang mah meureunan sarua be jeung batur. Nya atuh. Da si Belang oge kaasup jalma anu normal. Ngan peda kayan pakulitan anu teu sarua jeung batur. Atuh eta dina ngomong teu bisa lancar. Sakitu oge atuh da untung make bisa nyarita. Kangaranan dikedekeun ku si Raja Leuweung. Laras kitu pangersa. Keun barudak mah sina latihan heula sorangan we. Tinggal ngalatih anu geus diajarkeun ku si Belang tangtosna oge sawios abdi keh anu ngajejeranana. Sok we ku Mang Ubing atur-atur. Pugu kula mah geus kolot teuing, babarian capek Mang Ubing. Caturkeun harita si Belang anu lumampah reka pasir sanggar angin. Tetela lain lampah anu deukeut pikeun tepi ka tempat anu dituju teh. Si Belang geus ngambah ngaliwatan sababaraha hiji lembur. Malah aya kalana sok rajeun milu mondok upama kapetingan di jalan saterusna dina poe isukna neruskeun deui lampahna. Saperti kayaan harita wanci pabeberang keur meujeuhna panas, si Belang terus leureuh dihanapeun tatangkalan anu ieu. Dina kaayaan keur ngaleureuhkeun kacape saperti kitu ngadadak kaseuketan pangdenge si Belang kadenge sorat tilu jalma anu keur galuntreng ngalobrol. Kajurung ku rasa panasaran harita si Belang ngadeuketan ka lebah sumerna sorat. Waktu diintip tina lebah ririmbunan,
si Belang bisa ningali kalawan jelas tilu urang jalma anu keur leureuh bari jeung ngalobrol. Anu duaan mah jelas si Belang oge masih keneh apal nyata jawara andar kanginan, sedengkeun anu saurang deui mah teu wawuheun lantaran tayalian ti si Cakarwaja murid ka hijina Mbah Guntur Demit anu ngahaja didatangan ku jawara andar kanginan di pentaan tulung pikeun minta bantuan ka Mbah Guntur Demit mangsa ngabinasakeun si Belang. Kadenge harita kalungkung anu cumarita. Jadi hadiah anu disadiakeun ku si Tuan Dehus kawilang gede pasti nyogemakeun pokona mah. Matak kula duaan buru-buru nepungan oge. Piraku Kang Cakarwaja henteu dipercaya omongan anak kumaha Guntur Demit. Si Cakarwaja rada murelang ka kalungkung baritus nyarita. Gampang nepungan kudu dewek. Bet dewek oge cantang tu make kudu eleh ku makhluk ngaran si Belang euy. No matak datangan heula jeung dewek tah paguruan macan kayangan teh. Si Belang kojoran, paguron bubarkeun, pan beres. Bener gitu euy. Nya bener kitu Kang Waja. Kangaranan geus dipodaran si Belangna anggotana rek bisa naon deui. Geus eueuh anu dijagokeun ku manehna. Memang kudu dibubarkeun tah paguron teh. Sabab ceuk si Tuan oge ngabayakeun. Dewek geus lama kalangan di dunia kajawaran. Ilaing duaan geus pada apa ka dewek Ilmu Cakarwaja anu kacangging ku dewek can aya anu mampu ngungkulan deuleu. Nu matak jago kamari sore seperti si Belang. Eueuh nanaonan ke dewek mah. Badungan deuleu engke dina waktuna. Mangsa dewek ngalakukeun tindakan ka si Belang. Lamun memang anggota maksud dewek teh lamun memang anggota paguron aya nu wani ngalawan dikocoran ku aing sakalian. Kalungkung jeung kabojel arunggut-unggutan maranehna duaan ngarasakeun jadi jalma anu tahapan ajen pangartina disaharapeun si Cakarwaja. Teu aneh lamun percaya jeung nurut kana caritaan si Cakarwaja. Si Belang ngadenge kana eta obrolan jadi boga pikiran datang nyamperkeun ka eta tilu jalma. Sabab lamun nepikeun ka datang ka paguron macan kahyangan sarta ngalakukeun tindakan sakumaha anu dicaritakeun geus bisa dipastikeun ki Jamas jeung anggota paguron macan kahyangan anu bakal jadi korban. Kadenge harita kalungkung anu ngomong deui manehna anu kawilang saluhureun kabojel umurna leuwih loba nyarita. Kuring duaan percaya ka Kang Waja. Nu ngaran si Belang moal bisa naon-naon upama geus adu hareupan tur ijen jajaten. Kahebatan ilmu Cakarwaja geus kasakuan. Nya geus kungsi ka Bandungan kahebatanana. Matak montong wakamenta bantuan ka guru dewek Mbah Guntur Demit dulu. Kakara kumangkluk seperti si Belang anu kakara kamari sore bakalangan geus jejari onaman. Rek dikamanakeun banget dewek dulu. Matak si Belang mah bagian dewek anu bakal ngabereskeun. Moal make kudu ngadua kalian datang. Sakali datang anggeus kabeh urusan. Si Belang geus moal jadi deui gangguan sabab kaburu dipodaran. Bener teu? Kabojel kadenge harita milu nimrung ngomong. Percayalah, percaya kana kamampuan Kang Waja. Si Tuan oge piraku make henteu ngandal kana kamampuan Kang Waja. Urang memang kudu nepikeun kabisa hasil Kang. Tapi ingetkeun jeung dewek ulah make jeung heureuy deuleu. Si Tuan lamun nepikeun ka henteu bener mere hadiahna, nyaho sorangan akibatna. Jeung si Cakarwaja montong make ulin cai. Jalir janji mangka aja pati bagianana. Kalungkung gigideug bari terus nyarita deui. Wah, teu bisa kitu Kang. Bisa jalir si Tuan. Ulah duaan geus bisa ngabaca kana masalahna. Manehna memang geus pusingeun ku si Belang sabab henteu boleh jadi gangguan jeung halangan. Upama diantepkeun bakal jadi ancaman anu ngabahayakeun. Geus hasil numpes si Belang mah urang bisa dipercaya ku si Tuan Kang. Kangaran dipercaya ku manehna urang geus henteu kudu make hirup susah.
Eta anu diteangan ku dewek dulu matak ayeuna ulah lila teuing leureuh teh yeuh. Dewek geus teu sabar hayang gerapang jeung si Belang. Geus teu sabar hayang ngawajak beungeutna. Bisa saah ku dewek awakna euy. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Belang akhirna nangtukeun sikapna kaluar ti tempat panyumputanana dina lengkah-lengkah suku anu tenang datang nyampeurkeun kanu tiluan anu keur ngalobrol. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya wilujeng kantun